panjang yuswana, sehat-sehatkan zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabbal. Wis atuh buka dia ka ai. Ampun, ngomong sorangan tadi dulu. Ini Marius. Dia ngomong di dia. Bobo, itu nilai apa isi itu? Ya, kali. Look at me. Aing menang apalkeun dia. Pengatur waktu penata acara Nubu Singkung juga hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibatu Wetan. Kersana wabil khusus Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alim ulama, para kiai, guru-guru simkuring usamin afaat di haflah mubarakah. Bukalintang kusimpuring di hormat, mudah-mudahan marantana masih diperanjang dan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan, anu sami nafahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah sing dikabul, sing dijabah. Maka lamun ceramah di hadiran para santri asareukeun hati. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Panjang umurna sing istiqomah di pesantren. Keun anjeun ayeuna peuri, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Doa Nabi Muhammad. Kembali ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren. Lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakan ke santri saksian tinggal jama balarodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohan anak, mulai sadar tina kabodohan ibadah anak, mulai malaliki di jelma bodoh. Hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang baca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus raya, kiai-kiai sepuh geus raya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelma bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalani ulama. Subhanallah yaum rijalul haq. Namun dia kalimat diartikan santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Kemana? Balik siap apa? Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan ditanawa kurang sholawatan dulu lah. Gaya nangis arah-arah sararea. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma udah sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syahir nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri. Lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nu kadua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeung alim ulama rerejengan jeung alim ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi. Syair kahiji kadua nyieun tapi ka 100 ya teh kan encan kerak dua we orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ga tetep salalawas dan lungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam. Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun bieu. Teu kudu emtrak asa dipaud ek diemtrakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa urang di tahun kapungkur kamarin dan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kayak momen seperti ini kudu terus ditingkatkan. Kebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh, bulan batur, tahun batur, tahun batur di rame-rame. Desember ke Januari, nini-nini, di berang keneh menimari lita rompet. Dan temelak nanti corona dah. Bener, itu serius dan baru Masehi, bener kan? Kadang-kadang tetangga kuring di Cikampek, Desember ke Januari menjelang malam tahun baru, menirombongan aja ke mana? Monas, Ji, Monas. Ayo di Monas, tahun baru, Ji. Bering-bering. Panggung lagi gede miliaran, harga lagi diayakeun. Encan ditambah ku Ancol, panggung negara lagi menjelang tahun baru. Ini kan tahun baru Islam, ya Allah. Paling banter pawe, mamawa obor. Kakain matara miluan, esok bengek. Atuh hasil pernah. Peserta nanti ini sih gak tuh rada gaul ulah obor kayak mau ulah neon cocokan budak singkarawik tuh begitu tak memodal kira berindah berikan untuk polusi ente. Masya Allah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituaran dijin obor milu pawe taruh muharam ini aki-aki balik pawe sehingga loren balorengek mabuk hasil obor. Ya Allah ya Rabbana cing atuh tahun hareup parada gaul lah neon we untuk kabeli tiang listrik gotongan pusing mending mau modal yang Islam mah tahun baru batur tarompet beli obat saya dibeli benar petasan dibeli ngabeli lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame kalau tahun baru panggung agar-agaran tilu hor keneh di Monas cing 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 sarayuy, sararedan di Monas ini asetnya pada yang letak TV nana yang kayak gitu bola ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi ngebor lebih hebat deh
lebur aing maharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kaki timpling takung keheung kene di lagu teh jauh piadana dengan mau mismis maharaman ini baru dakna di mana jalan leceh sok tinggal kadang-kadang kuring sok nyari hati di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu nama maghrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Monas edan beres adan maghrib di Istiqlal di Nurul Taqwa Nurul Huda nu di lingkungan Monas Ancol anu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid berada itu la ilaha illallah la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol geus teu dihargaan eta jelema ibadah bener teu menjelang tengah malam mimpi mulia si gawe tepubuh dedengnya tengah peuting ingat diri aing ngaloba ya Rabbana menjelang tengah peuting itu mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dan tengah peuting kakinya di atas sinjau unto alang-alang mabuk maksiat judi alalaya kadorakan kumpul dirinya benar isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur Moloho ini kiriman dari Bogor orang Bogor dituding coba lamun orang Bogor kabeh ngalar ngomong sorry aing teu ngirim cai musibah turun di Indonesia dalam latang bencana di mana-mana gunung sing meledak tsunami terjadi gempa di mana-mana bener ulah nyalakeun sasaha introspeksi diri bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah kusabab urang anu mondangna bencana datang ke ujung-ujung aya nu mondang nya nu nyieun mah Allah nu ngabeledakeun gunung Allah nu namplokeun cai laut di tengah laut kadalat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngarana sing koceak kamari di bere gempa geuning meh Isa pusat gempa di Banten goyang ngasarenya sa Jawa Barat kuring ke di Jampang sege Banten karek nepi ka imah panitia jam 7 diasongan dahar di Jampang mah kitu aing mancan inget atuh udah jadi kabahas lain ya jauh yang gitu naik tadi ke Padang lah jauh udah tiketnya mahal itu Sumatera Padang dan cicing sah palang ya Allah ya Rabbana karena kita sogen sangu jeung piring riuk boboko joget lalu baroga imah laluncatan kalaluan aya non kang Haji Wini lalu kabari kompak sareng aya gempa nih kuwi ge milu luncat da sieun imah namru panitia pacarak kabeh wajeng budak ora tato ngajublak loba la ilaha cekuri wing aya non jang wini kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha jadi mamatahan aing beres gempa adzan Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kabarasih salat Isya eta nu ditato eueuh salat berarti aya kesimpulanana loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieun tapi teu sieun anu nyieun bener karak sieun ku gempa tapi teu sieun anu nyieun gempa
eta nu ngondang bencana teh geuning sia cek malaikat supaya eling terus geus gempa keur terus lah ini dibalik goyang eta gempa gua preman oge ya Allah ya Rabbana nu nyieun Allah leres teh can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur di gunung meletus ayo meletus insinyur ada roek monyet di leuweung nu nyieun tsunami Allah can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngomong cair laut aja tsunami pae profesor leg-leg teri nu nyieun Gusti eta kejadian teh aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceurik nya hareup ka bapana cek bapana kunaon jak ceurik dicabok Pak kusaha ngalanceng mana make nyabok naon sababna apa sia aku udah gerak-gerak geulak kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu geus nyieun dosa bersyukur kufur maksiat baik Allah benar makanya ketika datang musibah datang teguran kabeh satu makanan ka semua kena getahnya makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge bal ngarugikeun batur ieu cek saha teh ngarugikeun batur datang ka bencana kabeh ya rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa unggul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka unggul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teh can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kageum untung kiai na salamat naik tangkal kalapa pakai kolor samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor kageu coba lamun jeung kolor nama rusak ka bawah ka mana eta hibeurna mana cicing ini kos nu ngarti wae sia ieu urusan kiai cicing jangan memikirkan guru cicing santri cicing leutik keneh ya ya Allah ya Rabbana geuning datang mategoran kabeh kabage makana dielingan ku kiai kan urut cuma dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai na saruana ceu kiai alus mending masing-masing ame aing teu capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna masukan bener teu ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu moal pakeuh teh we kiai nu disusul komo lamun can bisa ngamandian na ye tang ripuh eta ayo kira kumaha itu di lelep kaku lah leheung sampun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus aya nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh geus di steam lah pake kanebo meh garing kata mayit terus dikit ame herang beungeut mayit lah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit itu ya butuh ku kiai butuh atak doakan di para ulama para kiai para asatidz sini para jaga Yuswan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya kana benteng kana ya lamun eueuh santri besok emrah ulah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sekaligus kamu ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lalu ditamplokeun cai laut leungit kabeh di Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu sekaligus ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya di antara santri lamun geus santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih ada jalan madu betah yuk di tempat ibadah saha sepuh orang nu wiridan ti maghrib ka isya iktikaf menjaga ramo na maca tasbih nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih ada jalan mah anu nyekel Quran ngetep Quran bari keluar ke suara qori maca Quran lamun geus aya nu kalari tuduh kaya Indonesia kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia
bahwa di kolongan Pulau Jawa ini kosong tanah. Logikanya apa ya? Pasirnya kan uang poe di sedotan di angkatan. Batunya digalian terus-terusan. Encan lumpur di segala rijil. Pula pintu gigis beyak lumpur. Sedangkan eta penguat daratan, penguat bumi tanah. Jeroanana iya betung tanah di segala rijil lumpur. Berarti kosong dihadap. Lalu digebrakin ku Allah leungit Jawa. Tapi kos nuheuh siga musieun aya digitukeun. Kota ini siga nu ngarti di bawah ngaji. Heeh, balik we ti dieu kadul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang saya pernah di komentar kumaha Haji Roma Iraha. Ayo Irama. Ayo boga. Pernah di komentar kumaha Haji Roma. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sudah naing ge. Baheula sering kuring nonton. Berleutik masuk lalaju layar tancap baheula sok aja. Film teh jauh ti dari Prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh layar tancap kuring berleutik lalaju. Roma Irama Satria bergitar. Naik kuda oma mau gitar oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film lagi surak nu nonton teh Pak jeng 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 eta musik oma eta oma rek bijil gitu jeng 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 bijil kuda oma naik kuda soalnya mereka astagfirullahaladzim bener dendam orang dia menit di dinding kelir udah penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara naon eta suara Kang Haji Hasan Mubarok niru suara kuda mending ngeunah ngajawab teh ai di dieu suara naon eta kuda kakak kayak jamaah wani nyebut kuda kan cirian Cibaduyut lain atas tapi teu ngeunah disebut kuda oh malu bakal kuda ditembak kena suku na getihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau telah semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum oma majeng penjahatnya assalamualaikum wae wagah na oma teh lompat ayah awewe nyebrang kau gak itu nikah mumun oh mumun maaf aku salah melihat kau mumun terima kasih saya maaf banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji kunaon loba musibah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah benar di zaman sekarang eta ciri oma eta lepas oma nyanyi tungtungan mulia nggak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan larang kemuludan larang kegajaban telah baca Quran berjamaah ogengan kuruduaan namun gue pinjam duit lanjut jadi ya kalau tukang kredit atau kalian tenir minjem 1 juta ngembalikan 2 juta
pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram bangga emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti tiadana noyot bae jobluk mah hareupeun TV terus pamajikan geus ditoel kan adan magrib kayak adan tenang kan aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol sih kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar masukkan ke bisa tapi aing tajam jeung wasit-wasit pusing ya Allah dah komat kan geus komat eta geus komat karate komat lah kali tiluan atuh jeung manehna jadi opat beureunan kan gitu geus amin di masjid kakek amin ka hiji rajin gitu ngamin sih kan itu geus bubar di masjid ya tenang teu magrib ayeuna isukan pagi deui sok tahu alasan umur tarik nepi ka poe hareup kumaha geus ngomong kitu Ajroil datang bener loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-tak ngaleunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor obat asar obat maghrib 3 isya obat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta ngondang musibah kalau dia perakan bisa bapak siang gitu cicing ya balik ke imam dicek ku bapak mana cicing pula hebat kalau tau mana mulai bapak mana gitu astagfirullah loba jelema geus poho ka Gusti ya ada noyot komo subuh kadang kata ieu bantak ieu maka aya pesantren teh sok yang kiroatna nya suarana ieu masyaallah seni kudu aya dina adzan make seni panjuna keluaran pesantren Darul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadi nanti hararugang subuh masyarakat salam umur kabeh milu hudak ngabring ke masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan balik deui sarare deui si goblok ini ke masjid teh tanah sarang yang ngeuleun nu adan ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pesantren maaf asap tanggung bisi akal ibadah tak boleh di kampung aya pesantren aya santri hirup siapa ibadah terus sok lamun deui santri di lembur ngadeukeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengkeun festival aki-aki tiap Januari nu ngahudangkeun lembur belah kitu astagfirullah molor bikin mepes asa digerean puji tetangga lembur belah kitu CS na deui aki-aki eling umat nu areuh aki-aki frustasi teu nu datang tunggu main lagi sare di Paimaran mudah-mudahan jam 11 atau main lagi sholat subuh teu batur dalam lemur belah itu aki-aki deui maka kata wargi di balik kulon wetan kaler kidul gara-gara gugah sakada teh subuh maka gerak-gerai ari geus dicarai marek sarare dege bae aki-aki napikun atuh batur geus sararunggang di tasare nya sarare deui tutur mah subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol gedung pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib udah benerus kuring mah dari wang paluraheun kalau bagantina camat teh bagantina bupati teh bagantina presiden teh bagantina komo artis bener ribuan asli balapan tapi calon ulama calon kiai calon imam calon khatib hese dengan gantina buktina naon buktina percetakan calon ulama percetakan calon imam calon khatib luar anak pesantren hanya geus mulai kurang peminat benar kadang-kadang indung bapak nanti bangga anak yang ke pesantren yang naon saya ke pesantren di pesantren masih mau buka ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahal
bener tolong ngomong gitu istighfar deh sabun sadat ya selalu jengal lerek karena ilmu pesantren ilmu agama bener maaf saya bubarok bisa kikian di pesantren ya di pesantren udah ribet kumpul lah masih lagi besok bapak nanti ini mulai lengit wibawa bapak anak mulai ngelawan cuma cek anaknya bapak kita ke masjid oh nya nggak sadar nyai nyos terus mah tapi ini kan kita ngaji lainnya kalau Quran ya kalau emot oke cecengiran seorang beda jeung baheula bapak yang kita teh magrib samping kana kamar pak sana kan dia kebayangnya iya pak baju dan rapi iya pak baju kokona ayo wudu di dia bapak yang ningali kemana sih pak ulang ke masjid magrib lami kene pak ya ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pakai samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain eta hungkul tapi pintar nyontohan yuk jeung bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos tore mah dipakiaina dipakiai pre di imah teh pre mungkin mana di kamar Quran di kamar ayo berjamaah jeung mah magrib di tengah imah apalkeun sajadahna geura wudu enggal-enggal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos magrib itu bapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna di Bandungan ke mah urang ngaji nepi ka Isya beres salat Isya heuh nyai nyetel TV nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teh eta masalahna kabudak wanita ngaji indung nama nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener pak mun disamper pengajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjidmu salat corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untuk aya tihang hiji maka wayang lamun di anu nyeun masjid teh jangan panitia na eta mah nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina lempeg wae ya Allah hayang gaduh urang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh teh eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh teh heula pikeun anak da budak pakos kacang pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jangan ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturusan usaha ku bapak sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalelempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah balalating sok loba orai genep bulan sakali sunat korek yang bisa disimso guys ya Allah ya Rabbana tuturusan ya sholat bapak geus make samping nyai ngaos hidung geus nyekel Quran kuduna itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang pak bu sadayana amin ya Allah ya Rabbana berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kieu nama dina gaji tapi mahmudah ieu mah nah mahmudah teh sari Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji ai muharaman mulu da gerajaban kan sakadar cangkang tapi kan teu sina ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur biar Muharram teh jauh tina tahun Hijriah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad tadinya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan di luar negeri orang luar negeri memikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab ngabaresan surat-suratnya nah sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun sementara surat-surat di kepala negara sahabat malah pakai identitas tahun ayo pakai tahun Qibti, tahun Miladi, tahun Masehi Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngan can boga ciri tahun
usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam cek Umar bin Khattab kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang kempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah dan oge kudu dimusyawarahkeun aya nu usul tos we etang tina kelahiran Nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya nu usul geus we etang tina wafat Nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima geus etang tahun urang tina Isra Mi'raj Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu ribut ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejarak tina hijrah ya Ali hijrah momentum penting pikir Islam hakikat Allah nunggu berangkatkan mengutus Rasul kudu pindah di Mekah ke Madinah tapi sababiahna eta Allah sana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar kemana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung urang hikmah tina hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang mau karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan jasa Nabi orang mau karena Islam teh lamun daya perjuangan hijrah Nabi Islam mau nyampe ke orang leres moalnya wudu acan moalnya halal haram moal apal ka Allah ka Rasulna moal iman moal hakikat Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana tapi sababiyah aya jasa perjuangan hijrah Kanjeng Nabi Muhammad jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa penyian jasa ka batur bari satahun sakali ge biarkeun dia hijrahna ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres makanya lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh sampai dan tabungan di kiamat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal tapi saksian gitu aya we eta nu meleset dan cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal gara-gara sieun ku Abu Lahab maaf Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Yang sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang, Rasul selalu paling depan, asyidda'u 'alal kuffar. Tapi dibalik itu, ruhama'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah, tetanggana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji darah ratang ke Kanjeng Nabi. Ayang dibimbing baca syahadat. Alhamdulillah. Atau kita cara pakai ditinggalkan Mekah, ditinggalkan menuju Madinah. Allah ngeskatul strategi bikin ngembangkan saya perjuangan Islam. Saksanajan itu memang ada kejadian memang hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cik Abu Jahal kaulah kondang anjeun rek minta pendapat kumaha carana ngeureunan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung. Kaulah kumaha tangkap Muhammad aya teh ka imana. Terus masukin ke penjara, tong diberi dahar, tong diberi minum, engke mau kelaparan. Cik Abu Jahal bagus sih usulan. Ketika diterima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung satuju nggak ada kita aki-aki semangat saya aki-aki iblis menyerupakan aki-aki jika Abu Jahal lain nambah maka kita setuju pikir ku saraya namun Muhammad ditangkap terus diasukin ke penjara kalau diberi dahar dari minum dengan harapan maut kelaparan di penjara kabeh nyarana nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa jika Abu Jahal bener oge aki-aki gagal berarti dalam gitu. Sadaya nusul, Allah, tangkap Muhammad kayak mana? Kalian kena tonggong kuda, antarkan kalaweng, tinggalkan, engkeke mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Sehingga Abu Jahal cocok. Ketika tidak terima, kata aki-aki ngacung deh, satu ju, ini aki-aki deh baik. Kurang tak? Pikir, kusaraya. Lamun Muhammad ada ditangkap, kalian kena tonggong kuda diantarkan ke hutan dengan harapan geus ditinggalkan kurang di dahar satu hewan. Lamun geus ditinggalkan kurang aya sasatoan kalinya. Kumaha lamun aya jelema liwat kaleuweung tangih jeung Muhammad ditulungan Muhammad salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Geus abah boga pendapat teu cek eta aki-aki geus toge sese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung. Mun daraekeun bah pemudana pas
pasti naikkeun. Naon sababna? Iming-iming saya barakeun. Sing sada bisa ngabunuh Muhammad penting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Berhasil moal pasti. Naon sababna? Pemuda urang moal mikir saat dibunuh, tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Si kamu jal cerdas aki-aki. Kaulah 10, kaulah 10 unta, kaulah nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah mengutus malaikat, ya malaikat idhab ila Muhammad. Malaikat kaulah sampai Muhammad keluarkan. Jibril lungsur, cek Rasul, ayeuna Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna keluar di bumi, pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaulah jeung Ali ajak kantong, ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek dipalangkeun eta. Cek Rasul kaulah rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamar kaulah isian." Bade naon Gusti? Kaulah rek kaluar jeung Jibril lainna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek kabunuh kaulah ayeuna kana di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru abi hariwang ku Gusti, lamun Gusti cilaka pun ieu, saat merek nuliskeun ieu perjuangan Islam. Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La fata illa aliyya wala syai'a illa Zulfiqar, wala sayfa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu mengawal guru kudu diharap gigir ditukar ngawal berkat ulah dijinjing ku guru santri mah jinjing ngawal kiai ceramah mapai galengan sawah di lemur santri yang hebat nah jinjing berkat gus opat biasanya atas opat ya tapi biasanya iya aing salah lain ngomongnya preman diharap megat hai kardus preman hayang kardus santri maju kiai mundur abdi nu maju hebat santri gagal bisa dinali ngomong ke preman coba-coba ente noel guru saya maaf nu nggak bales saya nu noel ente guru dulu ulang sih noel dah wah jadi ih sebel deh yang malain ngawal kiai ceramah dibuat ke preman, kabur santrinya tihulah mau kardus, mau berkat kiai ditinggalkan di galengan sawah cukup baturan atas si santri itu kiai tinggalkan gendai lah diperkosa dia kiai digulung lah galengan sawah begitu balik ke kobong, Masya Allah kardusnya sebalata, bakakak tinggal tulang kata santri goblok begitu nggak kan amit-amit maka Rasulullah bebarang kali Ali kamar kaulah tempatan ku anjeun sok anjeun sare di tempat tidur kaulah ieu titip sorban kaulah ye Rasul masihkeun sorban warna hijau ka Sayyidina Ali pakai simbut ku anjeun sok anjeun gerak ka kamar Sayyidina Ali masuk kamar diselimbut ku sorban hijaunya Rasulullah Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril so Jibril siap Gusti keluar mangga kan ulah waktu dibuka pantau ya Rasulullah donang gitu nyanak heula taneuh saketulan panangan Rasul nyanak taneuh di mana eta taneuh di ruangan tamu Rasulullah dalam rumah Rasulullah ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik marmer granit bukan tapi tanah ngebul diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan menurut satu riwayat kata Jibril bacakan surah Yasin maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun beres dirinya dialungkan tanah keluar datang angin tenang eta tanah ke pemuda Quraisy Mekah keluar nggak ada kasir si galoler bahkan anu jadi dipatung sebagai Jibril buka ya Rasulullah pantau tos aman dibuka pantau Rasul kaget Jibril ya lo baru galoler salah pemuda Quraisy Mekah kembali ngabunuh anjeun kunaon ya Jibril disirap karunya Jibril cagerkeun deui Masya Allah karunya Rasulullah kajelema nu dolim teu kaya karunya kumulian akhlak Nabi mun sase ku barok gitu terus ngagalolet nah cokel irungna hiji kawalat ayo si aeng kita aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang kan kudu dikita was bahkan anu nguduk segala rupa Ucap enak ngawuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tetangga tidak gor gitu so Jibril mungkin dalam lapang di Gusti ayo cepat jalan Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur ayo Jabal Sur lebat di wanana sareng Abu Bakar Siddiq
Allah jadi ngabuktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah mutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba. Allah mutus burung merpati nyariin sayang di panto gua sur sehingga mau ditinggali di luar mal percaya aya jalmi di lebet atau rek lewat mana. Dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah cara lagi si korejak ngagerebeg ka jero imah anu ngagoler ke sare begitu disikap ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejak. Dan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang, uang rempugan wae, uang kalian itu dibunuh Sayyidina Ali, disiksa, ditalian, diteh tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW. Sahabat pemuda Quraisy Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe na ka Jabal Sur. Cek kamu jalan masalahnya di gua ieu ya nyumputna. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana itu lawang geus katutup kulamat lancah mereka can aya jelema ka dieu can aya. Abu Bakar Siddiq nguping di lebat Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha. Sayyidina Rasulullah naik jadi riwayat Abu Bakar Siddiq nyepan cang bulan di luar sinar bulan kajero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding gua bisi nararo ong ngintip di luar tutupan lian gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu. Beres Abu Bakar, beres sadayana katutup sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyala kana dinding gua. Di payunan dinding gua di payunan Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali. Disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan di luar. Ku sabab ngaos deukeut ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana. Ternyata orai eta. Panon orai, gecok macok. Hampir teriak nahan rasa sakit. Rasul kaget. Aya naon Abu Bakar? Orai Gusti, painten teh lobang di luar cahaya bulan panon orai. Ieu dampal sampean abdi bareu diangkat ke Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah. Sok diusapkeun maka eta si perah orai keluar sadayana damang deui perah orai ewek ludah Rasulullah SAW. Mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make cibu. Tidinya mimitina. Ya iyalah, sembarangan kiainya kau belas. Wah, ayat ini tuh. Langsung kayak begitu ayatnya. Naon pun anak biaya we, CF 10 juta, ngan canda mangkene. Terus aja atuh nyunkeun berkah doa anak supaya dijabah di nyarak saya dina aqua. Sangarana Udin. Bin Yai. Ini banyak sih. Udin bin Yai. Oh, Syifah. Ini susah. Udin. Ya Syifah. Atau kudu ancang-ancang panaing praktek. Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun Kiai sing diijabah, putra abdi sing enggal sehat. Amin. Kiai bade pamit abdi mangga. Ieu mah ala kadar we Kiai lah ka ngombe serokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh. Kapadi atuh. Saya mah balik Kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500. Kiai langsung ngageledak pingsan jeung Kiai nya oge mah jeung reuhakna lecehan eta merkosa ustad. Ya Allah ulah gitu cek pemuda Abu Jahal di luar gas berarti lain di dia urang tinggalkeun bae ku hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya salat cecak di sana. Cek pemuda Quraisy Mekah cek aya naon cacak di mana jero gua hubunganana lamun cacak di jero gua kan berarti ya penghuni eta. Berarti sade penghuni sapa suka di mana itu ramat lancah geus nutup kitu jang meyakin ka panasaranan nyokot batu. Babet lamun aya jelema berarti ngaguak eta jelema. Dilempar itu pintu gua. Kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah, menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara. Abu Bakar Siddiq hampir loncat mereka keluar nyahajar ditahan ke Rasulullah. Gusti geus keterlaluan ya jelema. Kumaha Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantap itu gitunya huan Abu Bakar Siddiq kan antap-antap. Cek pemuda Quraisy Mekah, wah sasaha bukti eueuh ngakuak. Begitu sejauh saur Rasul, Abu Bakar Siddiq naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ke jero. Cak-cak Gusti. Di mana? Eta mah atap bunga, paehan. Di paehan Abu Bakar Siddiq. Jadinya meureun tah sunat paehan cak-cak. Urang baheula ku indung ku kolot nya ai malam Jumaah, mawa karet.
asup ka kamar kejepretan malam Jumat. Oh semangat pengen cap-cap. Sabab kita malam Jumat di kamar kayak penghuni. Nah nih kudu aya riwayatna sia teh. Apakeun santri salumayan. 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuteun pisaha ku putri Abu Bakar Siddiq, Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, hanya berangkatlah Rasulullah Mekah, Madinah, hijrah. Mana aja kurang naon hijrah, simpelkeun bae, geus peuting teuing, tunggu jam 12:30 hiji. Hijrah yang kurang minal kasri ila juhdi, tina kedul jadi rajin. Nuka 2 minal bakhli ila sahyi, tina pelit jadi berehan. Naon deui minal jahli ila ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Khusus karaya simkuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong. Di ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kana jadi guru. Maafnya sakumaha luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk 3 gudang aya di imah lamun goreng akhlak kana jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu. Sabab keterangan al adabu fawqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sing alus akhlak kana jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pintar ngajaga akhlak, pintar ngabeuli hate guru. Kiai kapungkul sawah lega teu nyaho macul, ceuk paribasana santri urang isuk nu moal pacul diurus sawah kiai para santri. Kiai baheula loba kebona teu nyaho belakna naon ketika rek muludan di pesantren cau ararasak ceuk kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi dipelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyaho aya lauk banyak wae depan sero na di kobo. Kita ada curiga ya mantan komandan sero di diri. Punten mantan sero punten. Tapi ridho eta guru ridho nang sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyampeurkeun guru hayang dipitah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumi na pura-pura ngaliwat di katabihan hayang digerok ku guru jangan bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerarieuh henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumaha nya pang bersihankeun pang kumahankeun pang rapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula na beda jeung santri ayeuna tempo guru bijil di jero imah keluar aya apa si gabek kalabur masuk kana bedug nyelak kana kokol santri tolol gitu etam jaga akhlak guru ninggalin butuh tenaga mereka keluar ulah beuheung ngagegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah yumput teh kieu main game si goblok mah ih amit-amit ih aya santri nu kitu di dia aya teu teh ayanya alhamdulillah teh aya nu ngaku teh aya nu ngaku terakhir sekalian pernah nguping soki yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah baheula ya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji teu kedul lain nurut ka guru sabab guruna dicarat eta santri nu hiji geus ngarek kita bere ka majelis cek ama ajengan ka mana aja ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seusehan baju anak nurut eta si santri ini ka kobong nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan ngumpul acung ajengan bala lotong seksi nyeuseut bae nam batur ngaji bae nam gusak we dikulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseut ungah poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangreangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna sotolkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna dileuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos sama ayo berangkat ayo kaleuweung ngapring nu 28 kaleuweung si santri ngul nyeuseut budak kiru beres nyeuseut sisuaan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teh dipiwaran kaleuweung maneh mah capek geus nyeuseut henteu ama teu capek bener henteu abdi hayang atuh kaleuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ieu si tuang nyeuseut bruk kaleuweung
Singkat cerita duduk sahabat saudara takal cincing manuk pararai ketihan. Cek-cekan di mana masjid tak? Lalu tatakalan apa? Tos kengeng ku abdi naik ka tatakalan ningali ka harap biasa sak pencit buru-buru lulus. Jadi mana di jero guha apa guha di ditu manuk kaks benang cara ka gua pencit ku abdi teh sama lulus. Jadi mana harapan rumpun awi ama di harapan tebing ama we teh sak pencit manuk di dinya. Kahal ti ku akal. Tojo tukang geuse mama manuk hirup keneh. Pan bisa dikeun ku babaturanana. Cek-cekan eta kurang monok dari pencit teu bisa mencit. Ya sama aku kalau dari pencit siun kunaon siun kanyahoan naik karena tatangkalan baru dake bisain ama bikin tos kadinya kan terjadi kaguha aya guha ge abdi kadinya terjadi mencitna harapan ukun awi kadinya abdi ge terjadi mencitna naon sababna kan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung ya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya rumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah. Sok sanajan tadi tukang yeuse eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan. Anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetap ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan. Ma'rifat bil af'al, bil ma'rifat bil dzat. Jadi ningali dzatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poe, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait, Allah terus ningalikeun. Subhan. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning. Sok, nyeusuh deui biasa. Nyeusuh deui bae. Carita ajengan rek ka Mekah, naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, ayeuna pare heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diparekeun. Menta doa ka indung bapa maneh. Ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik geus saat itu tukang Yusuf di pulau ceurik. Ngan memeh libur ama rek bare wirid bisi balik ka lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang Yusuf salah denge. Bari Yusuf eta jam montas tur berkuntur sarungul dina gawir bututna ngacir salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pere balalik deui santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan rek ka Mekah barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis cek santri ibu apa di mana yang apa geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan. Gaul santri kabeh cerik sabab teu sempat nyepeng nyium parangan ajengan teu sempat neuteup wajah guru teu sempat didoakeun laku guru. Cek ibu ajengan ya ka majelis wae ulah careurik di dia doakeun ama sing panjang umur. Ya pandalapan sasi moal penakeun bae kumaha teu geus dipercepat pemberangkatanana. Nu 28 maka majelis tapi si tukang nyeuseul tipe cintana ka guru lain deui beda. Kualitas cinta ka guru si tukang nyeuseul bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugade ka Palaut tunggal berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula parangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteuk heula wajah ama sugade we ka teuteuk heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di kobong ama di Mekah setiap inget abdi biasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah ku mulia-mulia teuing maneh susul jeung ka Palabuhan sugan ka udang lumpat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan Pak kapal laut teu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tuh laut tuh kapal laut terus dong ceurik si tukang Yusuf kurang gitu jam pun guru ka Mekah kan abdi teh can pernah heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus bukan nyusulna atuh ah sia wani mah ngojai si santri ingat dia tukang Yusuf memeh pere ngadenge wirid yang mentas langsung ngadegetan sisi laut cek si santri tukang Yusuf bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho tenakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berkuntul sargul nagawir buntutna ngacir buajon ka laut sapam pingsan oh disangkana berenang bunuh diri eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat belepek diri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter deui rek ke narek nepirik deukeut
aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lumpat. Assalamualaikum. Si santri punten Pak. Waalaikumsalam. Ulah ngajagaan Pak, abdi keur budak kapal laut. Geula ieu jin apa malaikat ieu? Jalmi tukang nyeuseul santri. Ceuk eta hamba Allah jelema. Wah hebat-hebat tinggi ilmu jelema bisa kapak di lautan. Ayo masih lupa. Mulapun guru pada ibadah haji ngan abdi acan pernah heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyumuh heula pandanganna hayang didoakeun heula geus kitu rek balik deui ka kobong teh sieun anjeun naon ti leuleup teu sabab cinta abdi ka guru macan naon eta dibere-beritan ku guru kupun guru bae jangan mentas ieu kalimat tatul berkuntul sarukul da kabeh butuhan ngacir ka eta cek hamba Allah asa karak ngadenya aing murid model kieu aya ge jangjang mentas mah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu cek guru ge tuluy berkuntul eta la tudrikul absar sok geura baca si santri maca kage la tudrik si santri teh leup dijinjing ku hamba Allah disahabat gede Rusia pakai Rusia beda kitab jeung aing jadi si santri tuluy berkuntul jeung gede tuh nu abdi ya cek hamba Allah ieu masalah tuluy berukuntul sapi sia ngamuliakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi ka diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit eta si hamba Allah si sapi lumpat teh piur gebelesap nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicekal dak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik isi santri kalian hiji-hiji jamaah ama di mana tuh ama jabar ribuan celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu diagon anu disiseuh kamari ku manehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab itu cek si santri apa ajengan tertumpul di gua belah-belah dan aku santri tukang nyusul rewas ajengan juri rewas namanya tukang nyusul di jero kapal laut mata disebut juri cek santri apa beli tega nyebut juri kami yang murid ama tukang nyusul telepon santri na juri guruna naon lain aing maneh aya di dieu barulah gimana di kobong arek naon kan ya abdi teh yang pernah jeung ama abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh yang nyium heula pandangan ama abdi yang neuteung heula wajah ama abdi yang didoakeun heula ku ama jauh-jauh tidak darat ka dieu dianterkeun pisah lumpat ama lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana aing ge can bisa eta boga ilmu di mana sih ya ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseul memeh libur ka ieu cenah bana mentas cai eueuh jabatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul kabeh kuntul kacir ajengan mikir ieu keke sia apa aing nu sesat asakan peneh wirid kitu aya ge ratu drikuhul absor eta duka tuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi salumpun buru ngambang nalung lautan ngambang teu sieun naon di leuleup henteu ama nah abdi yakin hati abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan jerucut langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tinjang tapi karela naruhkeun nyawa yang pangijeng ama pada 8 sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren berenang etos netep ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang netep wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditetep si santri nyerucut cai mata guru na nyerucut cai mata cinta guru ka murid-murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos leug hati abdi ayeuna abdi bade uwi ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan pagi rek ka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian di guru sudah diangkat derajatna ku Allah babaturan mah mewek we nggak lupa panjang-panjang leho di guru
hayang teu manfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu amin sakitu ulah cekap mudah-mudahan manfaatna wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, rumuskan, bereskan, tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.